Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui dina acara carita tatar Sunda. Carita tatar Sunda ieu sakumaha biasa didugikeun ku channel anu dipikeun meumeut ku urang sadayana. Dina danget ayeuna urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Ka para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe dina channel anu parantos disayogikeun. Sakumaha anu ka Bandungan dina bagian anu sateu acana dina bagian anu ka-78. Anca urang teh dugi ka medar harita satu tasna begalan pati teh nya di Talaga Rena Mahawijaya. Ta harita ginggi patepang sarang Ki Ranggaguna, malah harita diajak ku Ki Ranggaguna. Nah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ayu urang ingkah di dieu jalo. Ceuk Ki Ranggaguna basa pertempuran dianggap beres. Ginggi hade tengah huleng. Ingkah ka mana Ki? Harna Andika eudeuh keukeuh cicing di dayeuh Pakuan kitu. Ceuk Ki Ranggaguna harita teh neuteub. Ginggi kalah ka ngahuleng deui. Ah taya arep-arepeun Ki. Tadi salah saurang perwira kerajaan eudeuh ngusulkeun Andika dibenung jadi perwira Sariwu Baresan Balamati Raja. Ceuk Ki Ranggaguna. Ah teu hayang kula maki. Artina geus eueuh arep-arepeun cicing di Pakuan teh nya. Pikeun kasakitu kalina ginggi ngahuleng anu kacipta makalah nyimas Dewi Banyak Inten. Lamun kitu Andika mah masih keneh boga arep-arepeun. Ceuk Ki Ranggaguna ngagebah lamunan. Ah paralun Ki. Ayu atuh milu ka kaula. Ka mana Ki? Ka Banten. Ka Banten. Kaula lain ngajak Andika babakti ka Banten, tapi sakurang-kurangna Andika bisa nyuprih ilmu nyaeta ilmu agama. Ginggi hari tengah huleng. Kaula paham Andika ku Ki Guru teu diwaris agamana naon. Kahayang Ki Guru nya Andika anu kudu milih sorangan. Tapi umur teh ngawates mun Andika kaburu paeh geus moal bisa pulah pilihna naon. Ceuk Ki Ranggaguna. Ginggi hari teh neuteub ka Ki Ranggaguna kituna teh bari seuri mesem teuing naon anu aya dina hate maneh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, lalampahan Ginggi teh kawilang panjang, ku panjang jeung ku lobana loba kajadian anu ngalibetkeun dirina. Henteu kabedar dina babaran anu utama, ieu dihandap pangalaman sejen Ginggi samemeh kajadian banjir getih di Talaga Rena Mahawijaya. Ieu hartina bakal aya adegan nu dibalikan deui padahal geus dipedar dina bab anu geus kaliwat. Dayeuh Pakuan dina tahun 1550 poe eta sababaraha aleutan Padati geus anjog ka dayeuh Pakuan. Aleutan anu pangbadagna anu joalna ti wewengkon Karatuan Talaga. Aleutan anu joalna ti Talaga teh aya welasna roda Padati, aya tumpakan pare maning ngagugunung. Aya tumpukan rupa-rupa hasil palawija maning ngagugunung, aya oge Padati anu jiga peti badag ditutupan malah dikunci teuing naon eusina anu ieu mah. Aleutan anu ieu
nampa pangbagia ti sakumna ambara hayat dayeuh pakuan ti jajalaneun anu dibalai ku batu karikil di palebah alun-alun Jahwihita benteng luar karaton tepikeun ka alun-alun dalem hita benteng jero karaton di sisi-sisi jalan parag-pag anu mapag para cawene jeung parawan jekekan mah sasat kabeh gugupay tapi sararea ge apa yen para awewe gugupay teh kahiji jajaka anu nya kasepnya gandang anu anjeujleuk dina luhureun kuda jangkung jalugju meni kasep pilih tanding eta sinatria pajajaran nu katelahna Raden Suji Angkara cek hiji awewe umur 30 tahun bari ngengklek budak saumur 1 tahun. Weuh ka era ku budak sia mah nyai. Cek hiji lalaki setengah tubuh ngageunggeureurkeun. Sabab si awewe teh bangun kapincut ku kewes-kewesna Raden Suji Angkara. Sekali deui para wargi mitra kaum dangu, ieu teh para bapak pengarang salah sawios adegan anu can kacaritakeun nya anu kapungkur janten settinganna settingan balik gitu nya dina ieu carita teh acan kapedar dina bab anu geus kaliwat. Nah make kudu era sagala meujeunna we randa jiga kula bogoh kalalaki gandang mah walon si awewe tu genah dumeh digeunggeureurkeun meureun. Sabot kitu ari kuda ditumpakan ku Raden Suji Angkara mah geus ngaliwat atuh si awewe teh jamedud baeud da alatan diganggu ku si lelaki tengah tuwuh manehna teu bisa lila gugupay kanu keur anjeujleuk dina tonggong kuda. Cek beja Raden Suji Angkara teh patugas tukang narik pajeg di wilayah kerajaan bawahan Pajajaran. Aleutan rombongan padati teh cenah datang ti sawatara kerajaan bawahan seperti ti kerajaan Sindang Kasih, Raja Galuh, Talaga, malah ti kerajaan Sumedang Larang. Satahun sakali dina nyang hareupan upacara kura bakti sakumna ambara hayat ngirim seba ka Pajajaran. Ari tiap kerajaan bawahan dina waktu anu sarua dipulut pajeg. Seba mah dikirimkeun langsung ku patani jeung pahuma ka puseur dayeuh nagara. Nyaeta dina upacara kura bakti ari pajeg nagara mah ditagih langsung ku petugas pajeg anu katelahna muhara. Nya Raden Suji Angkara salah sahiji patugasna teh minangka mantri dina urusan muhara teh katelahna Ki Bagus Seta bapa terekna Suji Angkara. Zaman Pajajaran di Rajaan Kusri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi mah upacara kura bakti teh lumangsung 40 poe 40 peuting. Saban peuting teh teu weleh aya pintonan karesmenan. Rupa-rupa kasenian nu aya di Pajajaran dipintonkeun di alun-alun dalem hita. Peuting ieu papantunan, peuting isukna wawayangan, pagetona sasandiwaraan, celempungan, dedegungan, bobojegan. Lamun beurangna aya dog-dog lojor, angklung buncis, reak jeung sajabana. Engke dina poe panutup bakal aya upacara mundai, ari mundai teh ngalalauk dileuwisi patahunan. Leuwina disaatkeun nu milu kana acara mundai bisa saha wae. Kalangan menak ge ari daek ciciprukan mah bisa, tapi engke di mana papasakan sararea teu cacah teu menak ngariung di Pulau Geulis Parakan baranang siang pikeun bala kecerakan.
Lauk hasil mundai kayaning balidra hampal tagih jeung sajabana dipasak nah dilemeung nah dipais nah dibeulem dina seuneruhai. Lamun sagalana geus kariam brak dalahar teu cacah teu menak nya ngan meureun misah tempat komo para sinatria jeung putri karaton mah balake cerakanana dina papanggungan tengah pulau atawa di bale kamba. Ieu kagiatan tradisi tahunan teh tepi ka zaman Pajajaran di Rajaan ku Prabu Ratu Sakti masih tetap diayakeun. Ngan pedah tepati euyeub jiga zaman Sri Baduga Maharaja. Anu jadi masalah apan dina zaman anu ayeuna mah Pajajaran teh komarana beuki nyirorot. Loba nagara bawahan ngaleupaskeun diri milih gabung ka Karajaan Cirebon atawa ka Banten. Kubeki nyaeutikan negara bawahan penghasilan pajeg ge ngurangan nu malayar pajeg ge karasaripuh. Ari anu ngarasaripuh teh nyaeta wilayah-wilayah anu geus kapangaruhan ku Banten jeung ku Cirebon. Maranehna milih gabung ka Banten atawa ka Cirebon tapi teu werat atawa masih keneh serab ka Pajajaran. Antukna teu mustahil aya nu mayar pajeg ka ditu ka dieu, ka Banten ka Cirebon mayar tapi ka Pajajaran oge sarua mayar. Sabab nu penting mah eta tilu karajaan ulah ngobrot. Aleutan roda padati teh diabringkeun ku kapakarangan Imah Badag. Nya ieu tempat dumukna Ki Bagus Seta pangagung Pakuan anu tanggung jawab dina urusan pajeg nagara teh. Puluhan jalma haget nurun-nurunkeun babawaan nu aya dina roda padati jeung dikumpulkeun masing-masing jenisna. Palawija ditumpukeun jeung sasama palawija. Atuh gegesan pare digundukeun jeung gegesan pare. Aya ratusan dongdang, kapas jeung ratusan gulungan kamhar nyata kain kasar. Sarua digundukeun jeung sasamana. Ngan aya roda padati dua anu teu dibongkar pikeun diturunkeun mah. Ieu teh roda padati anu wanguna jiga peti badag teh, peti badag anu ditutup jeung dikunci. Eta teh naon eusina kisilah ceuk hiji lalaki tengah tuwuh. Diiket hideung calana sontog hideung tapi baju pangsi ulas bodas. Oh sumuhun nu biasa we barang anu ageng ajena. Tembal anu keur ukat akut nyeritana bari rengkuh. Meureun mana kitu oge anu dicikeneh tumanya teh pangkatna leuwih luhur. Barang naon bae anu disebut gede ajianna teh ceuk eta lalaki deui. Sumuhun sarupaning barang anu awis sapertos harta banda tina logam murni. Tembal anu digawe deui. Leos jalma anu tetelepek katanya jol sinatria Suji Angkara. Saha anu cikeneh tatanya teh cenah bari nuturkeun ku teuteub ka mana leosna lalaki tengah tuwuh teh teh. Akasieuna teh nya juragan rakean Wiraprana teh kaula nuhun ceuk ponggawa anu keur tugas ukat akut. Oh pagawe anyar anu ditugaskeun ku Kangjeng Prabu sangkan mantuan bapak kaula nya, omong Suji Angkara. Tepindo damel Gusti Raden. Bejana eta mah jelma jujur cenah. Ponggawa ukur cedok nyembah teu nyaritana naon. Ngan tekung silila Suji Angkara indit tidinya muru pasanggrahan Ki Bagus Seta. Ama
Nah jalma anu ngaran Rakean Wiraprana diantep digawe di lingkungan urang cenah Kaki Bagus eta. Eta kusabab raja anu nugaskeun amarisi raja geus curiga ka urang dumeh sok nyumputkeun harta baya jang kepentingan perjuangan urang. Tembal Ki Bagus eta anu awakna jangkung gede bayuh-yuh jeung sapasang pipina kembu. Kunaon ku aman teu ditolak bae atuh? Mun ditolak raja bakal beki curiga ka urang. Kedahna raja ulah goreng hate ka urang teh ama apa nasi kingkin ku ama terus diserenkeun sangkan jadi seli raja cek Suji Angkara. Ki Bagus eta teu mere komentar nanaon jigana inyana leuwih mikiran soal kedatangan Rakean Wiraprana ka lingkungan gawena sabab bakal jadi cucuk rungga. Ama boga cara sangkan si Wiraprana henteu ganggu ka urang. Cek Ki Bagus eta. Tah. Kumaha carana ama? Heueuh nya eta. Ku cara ngancam rek ngabolekerkeun olah nirca anu dipilampah ku manehna baheula. Cek Ki Bagus eta. Kituna teh bari ngadadarkeun kajadian baheula. Cenah Rakean Wiraprana teh zaman keur lalagasan geus nyieun kalakuan nirca ngagadabah kasucian hiji dayang tepikeun ngandung orok. Sawaktu eta dayang rek ngalahirkeun manehna pepeujeuh sangkan janji ngurusanan orok. Isim abdi moal bade ngadakwa sok asal utun inji diurus hirupna cek si dayang harita nyagubrag orok lalaki dingaranan Rakean Wiranala. Anjakal si dayang umurna pondok rengseng ngalahirkeun manehna tilar sabab loba beakeun getih. Tapi ieu teh welasan tahun jadi Rusia. Jalma ukur curiga naha si Wiraprana ujug-ujug boga budak nu ngaran Rakean Wiranala. Saha cenah indungna? Cek Ki Bagus eta. Isim abdi kakara terang ama. Hartina maneh jalma kadua anu apal sarsilahna. Cek nu jadi bapakna. Suci Angkara unggut-unggutan. Si Wiraprana hayang katangar jalma jujur. Hayang katangar jadi jalma bener, tapi tetep ari bohak nama aya. Cek Ki Bagus eta. Ngan cenah teu dipungkir ari kahariwang Rakean Wiraprana jadi telik sandi atawa mata-mata keur kapentingan raja mah aya. Ieu teh sanggeus Ki Bagus eta nampa laporan ti bangsawan Soka sasama pangagung dayeuh Pakuan yen cenah hiji waktu Rakean Wiraprana tetelepek soal kagiatan Ki Bagus eta. Rakean Wiraprana nyangka yen bangsawan Soka teh teu boga hubungan nanaon jeung Ki Bagus eta. Nu mata kolu wani nalungtik soal Ki Bagus eta. Kaula nampa beja yen Ki Bagus eta salaku pajabat muhara loba nyalingkuhkeun hasil pajeg keur kapentingan pribadi. Sugan kisilah kungsi ngadenge ieu beja. Cek Rakean Wiraprana. Ditanya kitu bangsawan Soka henteu wakanembalan kajaba ukur ngahuleng sakedapan. Kisilah apal. Rakean Wiraprana bangun anu henteu sabar. Hayang geuwat nampa jawaban. Sakabeh urang pajajaran papada bela ka pajajaran sarerea samiuk. Hayang pajajaran jadi badag. Ngan pedah cara na anu beda
cek bangsawan Soka. Beda cara kumaha. Ki Bagus eta hayang pajajaran badag teh ku cara ningkatkeun kamampuh armada perang sangkan musuh beuki gimir. Raja mah leuwih mentingkeun naik-naikeun pajeg bari teu puguh keur naon ngumpul harta baya. Harta baya nagara lamun teu digunakeun bener, cek bangsawan Soka deui. Tapi lamun tujuan Ki Bagus eta mulia, nah make kudu nyalingkuhkeun pakaya pajeg, lain asongkeun cara-cara manehna. Ikeun kasakitu kalina bangsawan Soka teu langsung ngajawab. Malah tepikeun karakean Wiraparana amitan eueuh jawabanna naon. Wargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang rehat ulah sekedapnya. Ngaturan ka sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda anu masih keneh adangukeun dari tatar Sunda khususna carita sareupna di Pajajaran dina dangat ayeuna. Oge ka sadayana kaum muslimin wal muslimat anu cikeneh nembe ngarayakeun hari raya Idul Adha nya, Idul Kurban wilujeng kasadayana. Anu nuju ngalaksanakeun haji oge masih keneh di Mekah nya. Mudah-mudahan wargi-wargi urang dipaparinan kasalametan perlindungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. TNG haturan nuju ngadangukeun oge ka perniagaan Supi ka Teh Entin. Channel Sancai Damai kumaha damang oge ka Pak Edrus nya haturan nuju ngadangukeun. Teh Nurul Resti Paujiah di Majalaya nuju ngadangukeun nya ka Mama Andri oge nuju ngadangukeun. Pak Kanu kumaha damang ge Pa Nana Diana di Cikatomas Tasiknya. Pada ramang ieu orang Cikatomas. Jalur kidulnya ka Pangandaran. Oge ka pamili Potlak Ribon haturan di Cimahi, Pak Bambang Triadi, Pak Yayan Sopyan, Pak Nanang Wijaya, Kang Kewaipong kumaha damang. Ka channel Pumberg Suka Miskin Arca Manik jeung ngadangukeun. Oge ka Ya Rizkia Cikarangnya jeung ngadangukeun. Teh Hotimah, Pak Dadang Masteng di Garut jeung ngadangukeun. Pak Ruslan, Bu Dokter Yulinda Belia, Pak F. Karsim di Cimenyan jeung ngadangukeun. Pak Prabu Arjuna jeung ka Pak Endang Awaludin atuh nu sanesna mah dikumkeun we anu mika cinta kana dongeng Sunda khususna dongeng Sunda dina channel dongeng Mang Aa. Mudah-mudahan sadayana sehat walafiat. Oge ieu dongeng teh janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadaya. Supados teu nyang kolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna. Tepikeun ka acara puncak pesta Kura Bakti diayakeun rakean Wiraprana acan nampa jawaban anu pasti. Jang naon Ki Bagus eta nyalingkuhkeun harta baya Pajajaran anu dihasilkeun tina ngukumpulkeun pajeg. Kusabab kitu ieu jadi katugenah manehna. Itu sababna sanajan rakean Wiraprana sasat jadi bawahan Ki Bagus eta, tapi dina empro nama teu kabireungeuh deukeut. Sawaktu upacara mundai atawa nyaatkeun leuwih sipatahunan, tur samemehna aya ritual rakean Wiraparana mah cicingna rada angga. Samemeh leuwih sipatahunan disaatkeun, Prabu Ratu Sakti anu jadi raja harita mingpin doa kaasup sanduk-sanduk menta paidin ka anu ngageugeuh leuwih sipatahunan. Nu mimpin doa nama sabenerna Ki Purohita nyaeta Pandita Agung Karaton. Doa jampe jang jawokan dipetakeun baribul haseup kukus ngelueun kamanggung kaluhur ka Jomantara, kaluhur ka angin-angin.
aki rek turaya anak patutan turunkeun aing nyapangkanan sia Banyumas nulenggang putih Banyumas nulenggang herang bumi meneng banyu meneng usang kilat kumoncorong ratna putih sang ibuh putih undur kasang kilat sakti nya isun sang demit jadi nya isun sang seropati sejawidi sanduk-sanduk ngalalauk 10 kaneun. Ari Ki Seropati teh jin anu ngawasa di walungan sakumna pangeussi cai aya disahandapeun kakawasaanana. Sakumna raja di Pajajaran timimiti Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi mangrupa raja anu pilih tanding hese diendagkeun hese diperuhkeun ku sasaha sokomo ngan saukur ku bangsa jin. Tapi Raja Pajajaran henteu agul henteu sombong henteu umangkeuh ulah kena raja sagenahna nyieun tindakan sanajan saukur ngalalauk di walungan anu geus puguh-puguh secara nyata aja di sahandapeun wilayah Pajajaran dina perlu lauk keur dahareun mah tetep kudu menta idin ka anu kumawasa di cai minangka tanda hormat ka anu boga kawasa nya Ki Seropati tea lamun geus nembongan jirim Ki Seropati teh wangun awak jalma anu jangkung jalugjug sakujur awakna pinuh ku sisit jeung sungutna jiga sungut lauk umurna kawilang panjang geus jadi pangawasa cai jauh samemeh Pajajaran aya masih kene jadi pangawasa cai sabada Pajajaran burak malah ceuk sakawal dina zaman ayeuna ge masih keneh aya. Pacaraman anu teu kungsi dirobah anu geus diatur ku Ki Seropati cenah ngalalauk sok asal hiji ulah sarakah ulah kokomoan cukup 10 kaneun terus ngalalauk dipahing ulah ngagunakeun tua atawa racun. Dina zaman Pajajaran ieu pantrang teh punten dina zaman Pajajaran ieu pantrang teh dijalankeun ku sakumna jalma kaasup ku raja komo keur kapentingan upacara resmi mah mundai ukur dicukupkeun sataun sakali dibarengkeun jeung seren taun kuwara bakti sanajan leuwih disaatkeun tapi teu kabeh lauk digunasika lauk laleutik lauk keur endogan teu diala lauk ge lain ngagunakeun tua lain diportas di zaman ayeuna tapi cukup ku disair atawa digogo sanggeus beres upacara ritual nyaatkeun leuwih 4 tahunan kakara di mimitian mimitina di palebah girang di Bendung ku Kai Jati Golondongan di palebah hilir walungan di halangan ku sasag jang nahan lauk bisi kabur perlu waktu anu rada lila kenungguan cai saat sanggeus cai tinggal sabitis kakara jalma-jalma ting alancrub ngudag-ngudag lauk anu sagede-gede bitis malah aya lauk balidra anu sagede panto sagala rupa lauk dikumpulkeun dibawa ke Pulau Gelis Baranang Siang tempat karumpuana para gegede nagara kaasup para sinatria jeung putri bangsawan dina eta kasibukan kabireungeuh aya 2 jajaka anu pangrajina bunta bantu naon bae nu saurang kasep nu saurang deui satengah nu disebut setengah kasep teh pedah kulitna bodas sanajan irungna semu muncugug jiga jambu air ge duanana pagetol-getol ngalalauk dibawa ka Pulau Gelis Baranang Siang jiga anu badami ngakutna teh
kakumpulan para putri anu gareulis. Saha anu bisa meuleum lauk? Ceuk salah saurang putri geulis harita teh. Isim abdi, ceuk si Jajaka anu rada kasep. Kaula oge bisa, ceuk Jajaka anu kasep. Nyai mah hayang samarana anu ngeunah, saha anu euleuh. Waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana, parantos seep cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ke-78 ya insyaallah daun keneh nya kanggo urang sadayana. Sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten nu kasuhun ulu jeung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.